Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing hadirin sadayana, Bapak Guru, Ibu Guru nu dipihormat, sareng sadaya rerencangan siswa-siswi kelas 12 nu dipikacinta. Langkung tipayun, hayu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa Ta'ala nu parantos masihan nikmatna sapertos nikmat kasehatan oge waktos luang dugi katiasa patepang rarai di acara ieu. Alhamdulillah urang oge tiasa kempel di tempat ieu dina kaayaan sehat. Rerencangan abdi, korupsi mangrupikeun kecap nu dikenal ku seueur jalma di nagara ieu. Sadaya jalma anu masih ngagaduhan nurani, naha beunghar atanapi miskin, mora atanapi sepuh, anjeunna leres terang naon eta korupsi sareng naon jahatna. Korupsi mangrupikeun tindakan maok panyabutan rakyat sareng hakna pikeun kaadilan. Korupsi ngarampok hak-hak masyarakatna sareng ngancurkeun aranjeun kalayan kamiskinan anu teu aya tungtungna. Korupsi janten masalah pangageungna di nagara urang Indonesia anu meriogikeun tindakan anu ngadesek. Nagara urang lemah kusabab eta. Kuring teu ngarti naha anjeunna tiasa ngalakukeun tindakan jahat ieu. Jalma anu korupsi sabenerna jalma anu kahirupanna angger. Bahkan diklasifikasikeun salaku jalma beunghar. Jalma anu korupsi eta jalma anu boga jabatan luhur. Tapi naha aranjeun tetep ngalakukeun korupsi? Leres. Ngan ukur jalma sarakah sareng jalma jahat anu ngalakukeun korupsi. Kamiskinan sareng katidaksetaraan sosial mangrupikeun akibat tina korupsi. Artos anu kedah dipasihkeun pikeun ngaleungitkeun kamiskinan dikorupsi pikeun kapentingan jalma-jalma tangtu. Kaadilan anu kedah dijaga dirusak dipikeun bebeneran jalma nu tangtu. Hak-hak anu saleresna dipimilik ku aranjeunna nyaeta jalma biasa dikorupsi pikeun dianggo barayang sorangan. Rerencangan abdi, sanaos urang nggaduh Komisi Pemberantasan Korupsi anu wani ngabasmi korupsi di nagara ieu, urang salaku generasi muda kedah nyegah korupsi kajantenan dipikahareupeun. Jujur mangrupakeun koncina. Kalakuan sareng nyarios kalayan jujur bakal ngabantosan ngajaga nagara urang tina bahaya korupsi. Mudah-mudahan beantara pondok ieu tiasa ngajantenkeun urang sadar kumaha kalakuan jahat tina korupsi. Mimitian ku diri sorangan nyarioskeun anu leures sareng ngalakukeun anu dipercaya. Sakitu oge pidato anu tiasa kuring sampaykeun. Moga-moga jadi mangpaat pikeun urang sadayana. Nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.